malahan 30 mah keur mejeuna resep yang baheula keur ngora entong boro make jeung papangi jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud aya BH we di poe da ngalepak atuh itu cicing ya rupina eta can aya maksad mesin ulah bade dipaksa cicing geblok wah sia teh kabina-bina teh tong iring nyarios uap ikan nyarieun jempe we mending oge da moal dianggap sia teh pangaruh lain level dalam bicara di nukil cicing wah nah sia teh kadunungan mah patahan aduh meni kumawani teh kumawani bangsa sia eta dunungan di papan sanes bilipat ayana ai dipaksa mah da moal cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan kudu kitu cing ha notorogan sia lauk buruk milu mijah cing jawab buah ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun jeung tibatan lauk mijah milu buruk adah beres teh wah coba itu nya ya balik-balikeun make jeung malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun sae buah ngeledek mah ngeledek ragaji ke huluna asa kabeda-beda teh si bangsat nya dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oge turunan uka-uka teh nu kitu teh si gentayangan teh eta paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh si eta tewak kang Sumpah kapihatur ulang naos ya dek naon hari kasyauran teh tepayus munguh diwiku teu wajar aya di panita teu ginding aya di resi eta kasyauran teh asa ngeunah jang dirina Semar teh jelema sarua aya rasa beda saksara saka cumplang saka campreng ngomong je babak kanya kang aing teh panita dulu aing teh utusan astina dulu goblok aduh eta pas emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu si lain benar dume si lain utusan raja eueuh kang teu bisa adil teh keur sararea deui euy da boga harga diri Arjuna ada kang itu Pak kang itu jaga anak tong dipaksakeun eta bogoh jaga anak jaga anak raja ada raja jeding masih model abdi mah asaya tepak suung ada akang model abdi atuh mun sieu kawewe nu kumaha oge seneng boleh konyol kedua atoh boga lanceuk normal jeung tibatan aing hayang ka ucing pikir ku lain dan normal bener Gatot Kaca alibot alik kang alik Aswatama ulah ngudag tuh sila dewara kurang warah tambah hiji sulanan tah gitu kan keur ku abdi cicing paling juga akang Aswatamanya Aswatama kali silejong kan antep sila dewara kudunungan pilih kirang tanaga ku abdi ulah hiji bunuh ya cicing bunuh ai taunjok lamun dibere kasempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur ha bunuh ari diuk dah lomang
dewek batara seuri naha da mineng teuing cetik di kebrusna astina udah mau jadi halangan kayaknya mupus keyang maksud nama dek daek dikawinkeun kurang ajar moal tiasa kasepuhan lamun teu daek aya dipareskeun ku ieubeun teh jagakeun upami salira kasepuhan bade maksa mangga samplakeun letak tak katua pakeun sapegatkeun bung salawat keluar getih saten sama kana sadami kaluar nyawa tina raga kurang ajar sawias ku abdi lah ku abdi cicing sanu gelo Akang lain gele-gele tinggal akang itu gelo gas disebut tu gelo aing amak disebut gelo mah tuh bida-bida ting tengeuna aing gas kan baik tidak kelek aduh ampun tegala bala pati iya halibot aling mudah-mudahan ya kan pilih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali banyak batna kan Pak Haji Sidik abere nyingkah siap nyingkah bon kan nyingkah hanya nyingkah permio satu sok curi siap do gebro mah ngomong kaing jika alah permio selan ini dek naon siap dek neungeul ngan kapangi lewet sebentar lewet sedikit ada kelengahan ada pangpangkan siap boleh dong Dunang euy Dunang babuk tuman ayeuna tadi babuk tarik oi nana bentar kagak nih kenana cabut siapa aduh modar ya bida-bida ting maksa kan umum bah mamam mamam mo tak tak boleh dituluykeun itu udah pilih mobil alah jangan udah aduh ampun ulah maksakan umum matak naon eta putri teh lamun kadewekeun Nyu mah aya nu embung dipaksain daek henteu. Sing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh sing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu lagi di rumah tangga teh moal beres. Sing mikir saeutik ka urang teh. Teh pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah. Aduh, ini asa bebas tapi satu coy. Benang, babuk, tarik.
keunana tengor sih kowe mina-mina teh pika gilu sih teh Ai bulelag banget. Segitu deket tatarakeuna Malu, sok bisa ya penasaran. Ampun. Sampurasun. Rampes. Punten. Mangga. Alah. Napi ke tempat ieu aing apruk-aprukan. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Abdi. Ya. Saha di jero? Ya, ada garelo, siapa mah garelo. Mangga ka dieu kalebet. Lan? Kalebet. Senana dipaku. Ka dieu kalebet. Euy. Aya nikah. Aya euy? Aya. Aya pribumi na. Oh sing buru-buru hanaang aing hayang nginum kitu. Gara minta sambung kitu. Alah, tiasa abdi kalebet. Mangga. Mangga. Ade Akang. Naon beok kitu? Anis Kembang beneran. Euy nyata kade. Heeh. Atawa Anis Parung. Tiasa lebet. Mangga. Ieu teh pun anak kulan. Kulan? Pun anak. Putra. Lerat aduh. Juga kumaha inung. Punten. Teu nanaon. Aduh. Kalepasan deui widil kitu kan. Laras putra pun anak gitu. Istri pamegat. Pun anak teh lalaki. Pamegat laras. Duh. Tos sabaraha taun yuswana? 12-an. Terus minta 15. Lain gede hati aing. Naon gitu. Sugan teh aing nu goreng patu teh. Ngemplong ge banyak. Aya nu leuwih geuning nya. Lain aing kumaha inungna teh. Dupi ibuna ka mana? Ka pungkur gitu teu aya. Teu kaurus ku inung mata kitu teh. Hayang naon nyiramna nya teh budak. Bisa jadi hayang tikotok teh baheula. Gusti abdi ngahina dina hate. Padahal sadayana oge sanes hinaeun. Utek tongo walang taga roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna. Punten Gusti, astagfirullahaladzim. Sareng saha? Abdi? Iya. Sareng pun bojo lan. Sareng garwa. Sumuhun cenah kalebet atuh. Euy. Ka dieu. Nah, geuning ka garwa teh ai namina. Sampurasun, rampes. Bisa jadi lo pada hari nu kieu mah. Santri-santrina ge loba garulis. Oh, sugane menang jodoh ini dia. Puntene sepuh ya abdi kumaha wantun ieu, mangga linggih. Alah. Dugi ka sarareungit kieu seuh. Mangga linggih. Kade Akang atuh. Nah, toke mau disagade kitu dari itu. Hey. Iya. Naon? Kerjaan kan.
Hah? Naon? Na teu kadenge henteu. Da canpok atuh. Putrana teh. Hah? Putrana. Nu balik saja. Heeh. Nu itu, heeh. Nu balik. Heeh. Pek tanyakeun. Ki, ya, teh putra leres pun anak. La ilaha illallah. Punten atuh kulan, teu sawios, teu sawios. Rupaan nepi ka kitu deui. Sugan teh aing nu gareng bacot, heuh nyata kitu. Mangalingih. Bade, Cep. Sabari hiji kagungan putra teh, mung hiji we ieu. Tupi ibuna parantos teu aya. Lu. Watos atuh. Bangsa naon teh ibuna teh? Nah, biasa we manusia kaula modeki. Tenang ngomong teh teu karasa nyinggung teh ka batur. Udah aneh atuh. Saha teh anu ti mana bade angkat ka mana? Abdi lah. Pamidi pencanten mah abdi teh aher. Naon aher? Naon aher teh? Gubernur Jawa Barat teh Ahmad Heriawan. Gubernur eta mah atuh ngaran batur dipake. Cicing gitu. Eta anu pengker. Abdi? Iya. Messi. Tukang naon ari Messi? Namanya Messi. Pemain naon Messi teh? Pemain keleci. Nah, jelema kurang gaul. Maruraga. Juga mah tukang ngadu karet. Di mana Linggi? Abdi lah. Iya. Di Kampung Rambutan sih. Aya tanu pengker. Abdi? Ya. Bekasi Timur. Bade angkat ka mana, mulih ti mana? Abdi lah? Ya. Abdi teh nuju milarian Jami, sin abdi teh ti Buser. Tiga gana, sigana. Milarian buronan lah. Buronan. Muhun jang. Bunsir teh ngaranna teh budak bunsir. Naonana? Ngaranna. Dulu. Kumaha bentuk? Nenehna teh si Ucir cenah di dieu mah. Oh teh anakna teh. Heeh. Kumaha indungna nya euy. Teuing. Salira teh nuju milarian buronan. Nuhun lah. Milarian jelema abdi teh. Penjahat sumuhun ulah. Di lemur teh teu kaur nog hayam. Teu kaur gadis. Ngajualan awewe teh jelema teh. Germo. Ngajualan awewe keur digawe ka luar negeri. Iya. Nu digawe ilegal. TKW, TKI. Saha. Ngan sampe media diinitkeun teh awewe masuk diheureyan heula ku manehna. Saha ngaranna? Ieu Gatot Kaca. Goblok teh. Aduh, ngawiwirang batur sih dicekek kau ingat. Sabar, Cil. Tah mimiti. Tahan, puasa aja. Kumaha ai dipitnah teh. Kumaha ai dihina teh. Alah, sumuhun aki. Eta si
goblok jeung aing. Bangsa sendal ongko. Sate Gatot Kaca. Milu jumahan. Tuh, ya duit euy cokot euy. Awas dalang kana duit. Ti Ibu Hajah teh dulu. Jadi pangna diteangan teh jahat Gatot Kaca teh kulan. Wah, milu jumahan kawas heueuh. Batur mah jeung ngarep ngulon, ngarep manehna mah ngidul. Jeung tara make atahiyat deh. Lamun teu make atahiyat teh atahadol manehna mah. Teu sangka. Lain eta teh. Nepi ka kitu fitnahna nya si eta. Kabebeakan sih. Lain kacida teunya. Sesangkeung. Jadi tah aki manawi geus sakadanane abdi teh bade tumaros. Kinten-kinten eta Gatot Kaca bakal panggih deui jeung abdi. Moal. Nah, aki natos maot. Lain tos maot. Makanya Gatot Kaca bisa ngapung. Moal nabrak gunung. Pangna moal panggih teh sabab anjeun mah tukang bohong. Tukang bohong? Iya. Bohong naon ari kuring? Bohong naon ari kuring aki? Ai ngaran batur dipake, ngaran sorangan disumput-sumput. Nah, saha ngaran kuring? Tong nanyakeun ka bapana. Tah anak kaula uji ku anjeun. Cir, Ulan. pindah ka hareup. Abdi apa? Sok. Punten apa? Sok. Kini. Sorry. Beki deukeut mun beki sidik ge. Jedingna. Kudu widieu nanti katempo pisan. Sok tanya we anak kaula. Cing da saha ngaran kuring teh Cir? Tong gede bohong maneh. Bohong naon sing kuring? Da lain. Nu sabeuna lain akhir maneh teh. Saha? Cepot. Lu anjir. Gusti. Nyahoan. Hebat. Aya can tukang. Gawala. Lain Messi. Anak saha kuring? Semar. Aya anak Semar teh sabaraha hiji? 3. Nu kahiji, Si Cepot. Oh maneh. nu kadua, Gawala. 3. Gareng. Ka mana cing si Gareng? Teu milu. Aya nu pang solehna anak Semar saha? Gowa kabeh oge. Arurang aja Nu nupang jahatna aya. Saha? Nupang gedena. Ang cikal. Eta salah. Nama kita. Aing sangat jahat aing. Bener. Bener ngaranna mah euy. Mematak abus ka pasantren ieu tong gede bohong ka panggih. Halo. Tah. Ai geus kapanggih bohong kieu kuring teh geus ngarumasakeun salah bakal panggih jeung Gatot Kaca. Bakal. Iraha. Geus waktuna panggih. Heeh, geus waktuna mah iraha. Dagoan Kitu. Eta ceungeunana teh aing bangsat hayam, bangsat nyok aduh. Sabar. Di mana kira-kira Nabi panggih jeung Gatot Kaca ge? Anjeun bakal panggih jeung Gatot Kaca engke tu Gatot Kaca teh keur lalajo saemara. Saemara di mana ki?
kiduleun ieu tempat teh aya nagara di dinya aya saemara putri jago di dinya teh keur ngadu gelut ngadu jago saha nu bisa ngelekeun jago ta eta nu bakal kawin ka putri Tagatot kaca teh di dinya keur lalajo alah kinten-kinten sabaraha dinten di ka itu kana 2 poean lah maka cuy euy aya tibu hajah bi ongkosna meuleuh heeh alhamdulillah euy nya tinu nyawer bieu barisan ngiganya euy heeh siapa dulu tah kitu bade ka itu ya bade ka itu dupi jalanna ti dieu terus saya ngidul kege aya natrat ka itu jalan saya tuh bade ka itu kulan aki nuhun kana pituduhna nagara naon teh Tirta Dahana ngan lamun de ka itu ieu pun anak oge bade ka itu kersa disarengan pun anak entong misah we ulah nah atuh nurut-nurut ongkos dah kumaha lamun direkan adina ke sia lain level gitu kan atawa sia direkan indungna aing bapana teh suri najis teh lain level tambah wirang ge aing di jalan geus level tuja muni gengsi di luar teh bakal wirang di kolong panggung teh nyo jeung ololeho di situ teh upami kersa disarengan ai keur jajan mada makal loba ibu budak teh ai kitu onaman olo we duitna kayak geus beak duitna urang sunturungkeun ka sisukan atawa campelak mah goreng adat di jalan nang podarana sakalian tenok di tenok nah kasida pisan geuleunana teh si eta kain tong sok kitu bapa namanya aheun geuning teh ya aing lamun boga anak kitu geus gantung maneh nyaah kade pamikersa di sarangan kuno hina mangga ki mangga sareng upami di ditu pun anak aya kahayang tong dihulang hayang naon wae gugu we ku salira ulah dihulang ya bodoh dah tuang putra teh mah iya hayang teh di jalan hayang ngakan tai garing di wawalan wae ngatingalikeun bener geuleuna teh kali geuleuna hayang baso di bulan tai tak kitu cir bulan geuning tah aya batur jig dik lalajo sae mara mah bade apa kadar ongkos mental nuhun mudah-mudahan apa selamat usir tiasa wangsuli ka dieu heeh pek Mang Cepot Mang Dawala kayu jang teu naon cir nya cir euy ini kontan cir euy cir euy cir euy cir euy nah jadi dibalik kata cir cir euy cir euy cir euy cir euy geunaheun euy cir anjing ditampilin sia goblok wae da eta tuh tah jadi nemongkeun geuleuh tadina tak kitu da katingalieun atuh ku batur oge meuli hayam satalenan di paraban ku bakatul lamun hayang di ajenan ka batur itu tong ngahina kana kumaha teh ajen bapana apunten ulah apa jig atuh geura ini nuhun kurang beas apa kaburu barang juga sing ayo Mang Dawala ayo jeung dewek cenah naon bunga Mang Dawala kaing geuleuheun euy kakak mah teu sudi da eta tah kitu tong borok kitu pan kacamata agama ge
maneh kudu eling ka kami tuh maneh heula pan di mana maneh geus eling ka kami bakal eling ke maneh gitu nyaah heula ka batur gerasa ke di mana urang nyaahan ka batur ge nyaah ka urang gitu urang heula ki atuh abdi bade permios ki nuhun kana penampian aki di dieu kasayaan aki mudah-mudahan tiasa tepang deui abdi mangga wilujeng deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Cir, ay, buruk. Reret ari rek diuk. Gawir meuni jero. Urat reret ari rek diuk teh. Bagja denger di Bagerang. Jauh kene sir. Mang Cepot, Nah, urang hayang diakon. banting siapa yang sing tong sok itu teuing ka anak batur teh muni leuwih ti ka anak tere cing koreh dina hate teh rasanya ahan dedehan teh kadang-kadang nu dipikang ewa ku urang teh engke kaharep nulungan ka urang ikhlaskeun ridokeun Hate nurani. geuleuh kudu rupaanana aing mah jeung eta ku camblakna we deui alah hayang teuing aya walungan jero ku disundrungkeun da Ulah. mandeg satengahing marga mandeg satengahing marga jauh kene itu cir Nah, urang ge can nyaho. suka cengus hai sugar tegas apa selain kecil Acan. hai sering hayang lalajo saya marah teh Oh hayang teh sarua urang oge. Nya ge kieu bentukna aya rasaan. Rasek bejana. ulah ngerakeun ke sia di ditunya Moal. ngerakeun kadek we tingalikeun sing tong sok kitu teuing ieu ka anak batur teh tuman bisi baong pepeuriheun ku bapana teh diwarah Ta duit mi hapekeun kakang itu. pugus waspada ieu budak teh ilmuna teureuk pasantren mah ulah diheureuyan nya kumarupa jelema mah ulah ningali rupana pangeran ge pan kitu mun teu na pangeran ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate Pangeran gitu teh kebersihan. tek hina si ucir teu ngalawan gerso lain aing indungna mikiran indungna hayang naon baheula atawa meureun keur orokna digali doser meureun atawa keur indungna baheula meureun keur nyiramna hayang bajai Atau yang bangkong korodok. alah pantes ya euy dewek barang nepi ka itu lajo sae marah gatot kaca keur nanggep harigu we hayang geura panggih he aing teh Gatot kaca teh
buronan teh buronan akang heeh Gatot kaca teh jelema teu normal nah siki kanyut dengan hiji sing kamina-mina Sanglir. teu kudu diomongkeun nu kitu mah atuh Lahirnya ke tarungkeun. udah omongkeun ada naon euy kade ah tingali geuning itu dina rungkun teh makhluk wungkul ada Mang Cepot sieun ya teu kudu ku urang geuning nah urang parabkeun ka begal heeh Mang Cepot sieun Mang Dawala nyumput kata nyumput duit dihapekeun duit sieun Mang Cepot ya sadibikeun ku aing sieun nyumput kata nyumput turun ke kali dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati ayah jelema alah amit-amit bangsa naon ieu nya urang Kamerun meureun moal kitu teh anjungan irian mah Anjungan Papua atau di Papua Papuak nu gini Sampurasun Rampes dek mana maneh muawi sen bade naroskeun dupi jalan ka nagara Tirta Dahana teh ka dieu lempeng terus ka itu oh terus ka itu ngan di itu bakal lieur nah bakal lieur da susukan gede anu larasek ulah di teh abdi teh bade ka nagara Tirta Dahana heug di ka mana-mana ge kumaha maneh we da eta mah urusan maneh nuhun kulaan aya kitu ieu tempat daerah kakawasaan kaula lamun jelema ngaliwat ka dieu kudu dipajeg sanajan ngaliwat karek salengkah oge nincak ieu tempat kudu mayar ayahnya di nu kieu pungli oh aya wae nya aya wae di leuweung ge tah kitu euy sugan teh kana truk we wungkul pungli teh nya wayahna euy bikin harta kekayaan nu dibawa jadi maneh kaitu ulah mawa naon-naon
duit segala rupa pokoknya barang berharga we tuna di dieu kahiji pang-pang nama bisi boga inek keur penting isuk sabaraha kira-kiranya Sabaraha cenah. begal TAA begal heeh ari kuring mah sen jalma teu boga naon-naon kuring mah di lemur oge heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya kami itu orang miskin mangat ya sadirah-rahan ulah abdi mah ka itu terek usaha ieu oge rek biasa we kanu seueur nu lalajo abdi teh dek dagang-dagang aqua di ditu sugan aya nu beunghar boga aqua abdi rek mangdagangkeun ulah jen rupa-rupa alasan duit kaluarkeun bikeun atuh kanya jeung tibatan cilaka mah ditabungkeun tadi ti ibu hajah pan dibere ditabungkeun di mana tadi RT ulah ditu tadi bulan puasa. wayahna euy pasrahkeun duit aing ngajeng tibatan kudu masrahkeun maka jangan geuleuwut ya moal kuat loba baturna lah kumaha engke we deui kuat jeung teu mah deui dek dibikeun moal wah anjir nyampeurkeun ka aing bari molotot hei jing tua-tua si teh didinya ulah ngajago tak ke jelema ieu nah ieu teh jelema teh jawara jelema ieu teh keur nguriling neangan tanding anya selang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digetih sorangan garapek pacakan gagor teh silahna kulingis kuat modar kuring oge benar kata saya Yahudi nah siak aing nyebut Yahudi aing nyaho sia tara salatnya rek salat teh henteu kumaha aing we atuh mamawakanna salat sia teh agama naon sia haji lain Islam aing mah monya Islam ngabegal dari ngabegal aing mah majek menta aing mah dasah menta mah ngan maksa bongana teh dibikeun eta teh begal ngaranna kumaha sia we aing mah teu ngaku begal sia nu nuduh begal ka aing anu penting maneh wajib bayar pajak di tempat aing teh gablek tong nyieun rupa-rupa alasan jadi lamun dewek teu mayar teh dipaehan nah eta lain pagawean umat Islam teh kitu teh hampuraan umat Islam al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi hari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna mikir hilaing naon si terik dakwah datang gede teh diondang goblok aing minta duit kalau kamera dalil sia teh loba di aing oge salametkeun kuring moal lamun teu mikeun duit mah haling dua haling kali haling haling bisi ka sebrot getih sia kade sing hati-hati sok sia ai bener medek ngalawan na teu nenyo dina rungkun balad-balad aing dek sabaraha hiji sok dangokeun lah Teunung kan moal ngejas satu yang beas aing bener sok sia geura tangah sia ka langit tungkul kana jukut
maksudnya pilihliankeun dunya dua papasangan kulon metan kidu kalir berang puting hodong hiji poek sang salah bener awewe lalaki. Hari ini adalah hari berakhir perjalananmu. Hari innalillahi. Ieu teh hari innalillahi bagimu. Alah kumaha we lah. Modar sia sok. Woi. Anjir. Sia deui. Woi. Woi ya. Anjir najong euy. Najong euy. Hebat. Sok sia. Hayangnya. Woi. Musik sia goblok. Dek kumaha ieu Wih, iya. Luar biasa, disangka ieu leutik-leutik jelema lingas ieu. Tong disebut murid Abbas aing teh bisa kitu mah. Oh. Yang nyaho. Woi. 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 Aya goblok. Aing tiga berus beungeut aing ngana tai muning hakan sia lamun aing teu buru-buru ka dieu modar sia teh deuleu Lain pahlawan kaberangan. Alah, salamet jang euy. Salamet Mang Dawala. Heuh. Aya pitulung teh. Di mana nyumput? Di dinya deukeut batu. Dina rengkeng. lamun aing teu buru ka dieu silakan. Aduh. Lalu patanya sieun tak ku aing nu matak teh oge kudu ulang tadi mah deukeun duit PHP-keun di aing. Aduh. Alah buru-buru ini Cir di mana Siling Salamet bisa nyumput tuh Cir? Di lebak di curang depa weh. Heuh teu kapanggih. Henteu. Heuh syukur. Syukur euy. Hayu buru-buru sia urang nobros ini teh jalan. Bahaya deuleu sia urang dua urang ieu teh. Iya. Loba teh. Ceuk aing oge nya. Matang ke datang ka lemur boga naon Siling? Aya entong. Pan sih. Heuh bikeun ka deweknya. Tong lumuh teuing. Aya monyet. Peke monyet mah kukut ku Siling. Mang Cepot. Hayang beunghar. Ih puguh euy. Bapak Uing. Heuh panita teh. Heeh. Naon? Butuh buuk. Butuh buuk. Heeh. Hiji buuk dibeli 200 juta. Kusaha? Ku Bapak Uing. Oh, dek kumaha sia? Heeh. Nya sia teh Heeh. dewek diteun dewek loba pisan. 200 juta hiji kontan. Buuk umur sagede kumaha? Biasa buuk gede. Bisa mahal gitu? Nganeangan buukna anu sipit. Blok sia teh. Cewina teuing sia teh. Setan di mana ya buuk sipit? Ngeledek di mah. Teh buuk sipit cenah si goblok. Katipu aing aduh. Aing wani ngaheureuyan sih beuki geuleuh we aing ka si goblok. Luar biasa euy. Alah, jang Ustad hebatna kitu tah. Kang Haji mah resep pisan mah teu tinggalkeun nu apa ge lah jo. Tibu budak Kang Haji mah resep aya adu-aduan kitu loh.
Cul dagang tahu. Saya rasa Kang Haji. Ya. Ilmu naon eta jagonya teh mun sakeak-sakeak gitu. Wah, ora-ora. Usikna jeung Ustad. Usikna eta jago persis usik Kang Haji keur ngora. Urugana teh kitu tagon. Tanggogon. Alah. Tuh, ulah eta sia. Usikna ulah. Luar iya hidup. Ya. Nah, ya. Numatak ku Kang Haji diajak yang Ustaz mengulu kutek di imah we. Diajak teh haram. Oh haram da teh judi ieu mah. Palwa mana haram lah ieu mah. Nyalametkeun negara ieu teh dipake lapangan papasean perebut awewe. Nyai saya maragi mah pan urang teh lalajo bebas. Tuh. Bisa seuri kan urang. Ieu mah haram, aya seni diharamkeun. Padahal teh banyak ketawa we. Tah eta teh jang Ustad nu kitu teh ngan ngulu kutek di imah teh kurang gaul. Urang gaul teh. Matok. Ulah kotokeun. Ustad kotok teh. Segala diharamkeun. Ulah jadi hakim hirup mah. Kau jadi hakim loba. Pagawean dengan ngahakiman batur we. Hai mana we teh terame kieu tukang Haji. Wah, matak teh we gaul. Ulah kotokeun. Kitu dah. Oh, judi eueuh. Ulah mulut we di imah. Mulut we di imah. Matak Kang Haji mah senang jeung Ustad. Mulut teh bari kolot. Nu matak jeung Ustad buru-buru ka tanah suci. Tepira. Turutan Kang Haji. Ulah umroh itu. Pira ge 3 syarat. Ya. Unga poe yang Ustad isuk-isuk ini mangul pacul ka sawah. Kesang bobolokot. Coba jeblok. Ya. Lamun mulih ti haji mah ti Arab moal macul moal capek senang. Geus jadi haji mah tah Kang Haji. Tanyakeun Ustad naon Senang. Kumatak didoakeun buru-buru yang Ustad. Sing buru-buru ka tanah sucinya. Amin. Gitu ya Ustad. tanyakeun atuh syaratna naon. Nah. Kang Haji mah aya ngabejaan baheula cenah lamun buru hayang buru-buru ka Mekah. Di mana rengse salat tahajud teh surat Al-Ikhlas. Hiji surat Al-Baqarah, surat Falaq Binas jeung surat Tanah. Eta jeung Ustad hayang ka Mekah mah percaya. Nu matak balik ti Mekah mah moal macul deui sabab naon sawahna dijual. Eta jabelan. Alah, eta jagona meuni waas kitu eta usik. Jabelan. Eta palebah pasang kieu da. Eta jago pasang kieu. Diserang dibawa ka dieu da. Alah, eta dibawa ka dieu. Ti dieu teh asup siku jeung Ustad. Meuni dak. Eta jeung Ustad. Luar biasa Kang Haji mah. Waduh. Kang Haji mah resep kana seni nya ge balik ti Mekah. Gitu kan. Nah. Mulakana. Sok kayaknya. Ngan omat ya Ustad. Lamun di ka Mekah. Ulah musim panas ripuh. Kudu musim sedang. Kudu musim meujeuna. Kitu Kang Haji. Wes, ngabejaan Kang Haji mah. Ngan aya ngeunahna musim panas oge. Da musim panas di Arab mah jang Ustad nepi ka 45 derajat Celcius. Panasna teh demi Allah.
gitu jangan kaji la ilaha illallah ora kana teh lamun lempang teu make senat coplok teh kulit teh ku panas-panasna moletek gitu la ilaha illallah ngan ngeunahna musim panas teh eta nog teu kudu digoreng teu kudu digoreng teu jeung Ustad di ditu mah nog eta teh ruangan ku keusik asa kajejek baru kana teh baru kana teh kitu nah heureus cai da kari ngagunukeun batu we bungkul teu kudu make seuneu tuna we teko teh geus sia cai jam-jam asak bahe geus tong didengekeun haji kitu mah jeung Ustad baru kana teh lauk asin teu kudu digoreng tuna we luhur batu di teu ada panas saya tuh asaku ucing nah da teu kudu diarab kucing di dapur kuring ge kucing gitu lain karohan bener ta yang Ustad mun teh seuri-seuri kaget ya mah gitu ke dupi Kang Haji tahun sabaraha nya ka Mekah teh Kang Haji insyaallah 2 tahun deui yang acan ka itu teh acan ngoyo Mandawala naon pangdaftarkeun wi aya kabebasan daftar naon sia teh pangdaftarkeun Mandawala urang aya kawin ka saha sia teh kawin ka putri itu nukur disaemarakeun ai kitu nya pangdaftarkeun saemara teh bebas saha wae urang mana wae bangsa naon sanajan budak angon asa bisa ngelehkeun pati eta bakal jadi minantu raja Mandawala meuni keur dieu sa otak teh sing mikir sia teh mikir naon menang mikir teh ge ya cing ukur kakujur itu teh putri raja anu salilana diogok ku harta kakayaan sia datang ti kampung bari jeung heureut pungsat bihanleuk ku ragap teu aya bari jeung lurupaan teu sarua jeung batur sia teh hayang pecet deui mun ka entog pantas sia mah adon sosoro mereka cintong sok kitu dah hayang atuh kuring ge bogoh ka putri ngan kuring mengukur ka kuyur nalipak maneh hartina teh maca kana kaayaan ye sanggup marabanana sia lawara teuing Mandawala tulungan Mandawala pangdaftarkeun Mandawala hayang modar hah jago-jago teh dararatang ka dieu eueuh nu menge raja-raja teh lain jelema samanea hayang leuwih pasiksa sing mikir pangdaftarkeun Mandawala tulungan Mandawala uing hayang kawin ari hayang mah da normal dewek teu nyarek aya hayang mah manusiawi teh mah hegae ai bogoh mah hasiang ada di sasarah payor awewe teu kapimilih hayang sia paeh jadi siit hayang hancur lalawara teuing tulungan Mandawala naon dola iya gerak duh nah si ucir akang gerak kanya kang sieun bae jadi cingceun naon eta si ucir lain dapur euy
Jangan sahan, jangan naon. Jangan sangu goreng. Milarian juragan Gatot Kaca teh lain yang ngedompet eueuh. Ada isuki-isuki balik deui itu. Mangkaning KTP dile. KTP. Bayangkeun geus ya. Kecerek. Gatot Kaca eueuh. Aisyah naon ya? Ribut jeung si Ucir. Eta kahayang si Ucir dikasirieun grepek tanya. Naon si teh? Naon si teh? Jeding. Oh, kumang cepot ah. Moal digugu. Hayang naon? Oh tanya grepek dikasirieun. Hayang naon? Mang daftarkeun Mang Cepot. Daftar naon? Daftar nguseup. Wih. Hayang kawin. Kawin ka saha? Ka Putri. Putri mana? Eta bogoh ka Putri nu keur disaemarakeun. Dibekok sia ku aing. Muni naker kahayang teh sia. Ai ku kituna mah da norma meureun aya kahayang. Heuh ngeunteu mikir si goblok ge. Ngeunteung. Aing nu kasep teu wani. Mang daftarkeun Mang Cepot hayang kawin. Ah didenge teuing. Atawa daftarkeun, daftarna ka Panyara. Geus tong ka mana karpa sia Ucir ah. Tulungan Mang Jawala. Hei, sia. Ya. Maneh teh milu saya marah digebuk ku pejago kusak aing balik ka lembur ditanyakeun ku bapak si aing cenah bener ka mana tah nu bakal katempuan nu ge patut atuh bejakeun nya kitu eleh gelut lamun nya jamaah ah area ngomong na aing mah hayang daftar, hayang lulus saya marah, hayang kawin ke Putri, sesep, ya, tah kawin menjeng bekok, lain jeung awewe sama, acida eta, tah, wah, secara kojor, woi. Hayang modal sia teh. Ah. Daek ku daekna disurakan aing mah. Beres mah. Geus we euy hayang modal mah di imah gagantung maneh euy. Masina cara sila laing. Mana si Ki Kanyu teh? Tah ieu lalaki. Jing sok hayang nyaho. Ngadon secara kojor, kumaha engke we? Nah memang nu ngatur nyawa teh sila laing. Nya, mangga diaturan lagi. Bade daftar sumuhun. Lagi sampurasun rampes. Pantasna teh nya aing daftar kieu jo corowok, dawala montong. Gatot Kaca. Pugu eta nu diarep-arep mah sabab paningali mah dipusirkeun ka tengah pasti sugane atuh nya saha abdi ulah bade daftar sumuhun
kakasihna Agnes Monica. Eta mah idola. Saingan mah dicureuleuh. Agnes Monica teh penyanyi semuhun. Nyanyi naon wae? Seueur nyanyi nama kulan lagu-lagu nama. Bangna lagu siu. Nya. Mapai jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur. Teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin. Lain Agnes Darso teh mah. Kayaknya Darso meureun. Almarhum. Apa orang dia ka Darsonya? Leres itu pada daftar. Sumuhun kulan. Iya teh lain daftar nguseup kade. Iya teh nyangkut nyawa ieu. Sumuhun eta oge. Bener, teh galana teh pati. Siap kulan. Di mana lagi teh? Abdi. Di Tutugan Gunung Parasu. Kampung kulan. Kakasihna teh Agnes, sanes. Oh, cing laras atuh. Saha? Dawala. Dawala sumuhun. Nun. Dawala teh singkatan. Dagang, waluh. Lah nah ieu teh payu moal. Bogoh ka putri dan normal. Nuhun. Ieu teh kedah ngelehkeun heula jago saemara. Terang kulan. Dina waktosna saemara dupi daftar bebas. Asal wani. Teu kedah mayar, henteu. Duh, makanya si buncir geus mere duit ka aing. Bae keur aing nya. Lain loba si buncir duitna. Hiji teu kengeng nyanah pakarang naon bae oge. Siap. Kadua teu kengeng nyolok panon sareng najong larangan. Moal. Katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kacilakaan. Semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. Aya tamihan ti kaula. Naon? Upami anjeun cacat diasupkeun ka rumah sakit ku kaula. Dibayar ku kaula. Sae nuhun atuh. Nya aya askes. Nuhun kulan den nya abdi oge dipasihan di lemur askes. Eta teu mayar abdi mah. Ka puskesmas pisaha ti Pak Aher Ahmad Heriawan Gubernur Jawa Barat nyaaheun ka abdi teh nya nuhun sumuhun kumaha Parsya mangga ieu anu daftar ya iya sisaka dar aja dar kakasihna Dawala. Nah, ngaranna kitunya. Kakasihna teh Dawala. Ulan. Geus lekajeun. Semuhun. Ieu bade ngiring saemara. Parantos buleut tekadna. Mangga diaturanan lagi jago saemara. Jago kayaknya. Diaturanan lagi paman. Iya.
Eta teh wanieun. Parantos tegalana tiga pati saurna ieu. Bener nguntuk. Saha teh? Abdi dawala kulaan. Nya tenang jelema namanya. Kade sing hati-hati paman. Dipikir panjang gitu. Geus dipikir panjang. Kumaha irung jelema mah. Setiap panjang irung panjang kawani nage. Saya. Nya. Nguntuk gitu nguntuk digana ieu. Tegalara. Maksudna Setiap kieu. Nya urang oko pigalan pati jeung kaula. Adu 3 ampar 3. saha? Anjeun jeung kaula. Hadiahna putri. Ngajak gelut teh ka saha? Nya nyen paregeus saya daftar. Samohon? Nya ka dipulung gelut. Eleh kaula putri ka godol. Kelana kudu pukul pas alahna yang ngajak gelut ka kuring naon maksudna? Wah, tuh pada cianu gelo diterima. Gelo pada ja. Kumaha itu jadi lieur kieu ye. Di dinya teu mikir. Dina elehna ge kuring mah moal wirang. Nganaon maksudna ngajak gelut ka kuring? Oh, apa nanya teh daftar? Lain daftar, kuring mah mang daftarkeun. Mang daftarkeun samohon. Tanyakeun atuh. Calo ieu teh. Aya cicing di kota tapi kampungan di dinya mah. Cing makan paman. Kudu beres heula ieu. Ieu ngalilieur jelema teh ya. Di dinya nu lieur. Ngajak gelut ka calo. Cing mikir ini jadi menangna ge moal kawaragadan awewe teh tah. Kuring mah tukang tomat. Manya kudu bisa maraban putri. Da beda meureun parabna ge. Heeh. Anjeun teh datang ka dieu teh mang daftarkeun sieun daftar mung anu gelutna lain abdi. Oh, anjeun teh calo abdi teh. Aya wae nu kieu. Aku mah we sama saulah maling. Da dititah kuring mah. Jadi anu bade gelutna saha? Buncir ngaranna teh. Budak buncir. Budak buncir. Pan buncir teh bucitreuk budak. Nya aing ngaranna nya budak buncir. Si ucir. Eta nu rek nulis saya marana teh. Samohon. Geus eta ngecek bawa ka dieu. Ah, euy, ka dieu bawa. Tah, eta nu diikat meureun euy. Persaya tama jawara tama. Hidup nu diikat hidup. Hidup. Oh iya panginten. Nah udah. Anu rek milu saya marah teh. Ya anu milu saya marah. Aduh, ieu teh lieur kieu teh kumaha jelema teh ieu. Lain eta si ucir bawa ka dieu. Nah tuh si ucir kitu lain aing. Oh, bawa. Oh, tadi ngomong na cing tarik, ari air mah teh judi balik deui. Panas keprok. Cokot. Cing. Ai. Dia. Kade sia nya ceuheu. Tah, aya tiluan. Loba kadina kena menudah lalap tah euy.
didaftarkeun geus. Geus sakenya kari perung. Hoi, anu rek bulu saya mana teh ieu? Tah ieu kulan. Aduh. Nah, ieu bebenyitkeun asana gelut. Oh, dawaniun kahayangna. Punten aya sakantena pangodarankeun urang ieu dah. Kalau sok itu teuing karunya. Ya. Ngaran maneh teh budak buncir. Budak buncir. Heeh. Aduh, ampun sumuhun. Sumuhun, heeh. Alah, ampun, punten teh teh bulan teu disakolakeun budak teh. Nya. Sekolah ngan daftar unggul sekolahnya mah teu nya ngaranna budak buncir muhun heuh bogoh maneh ka putri nya heuh sumuhun ieu ana mah ka dipapatahan antep moal semua bogoh pisan ka putri nya teuing tak kitu kulan ieu teh pet tanggung jawab sia geus kitu mah cir nuhun Mang Dawala ke balik ka lembur naon aya sapatu uing alus teh heeh nuhun nomor sabaraha Akang Dawala sepatu 42 tanya aya 42 ngan sabeulahkeun bae kan bae ngan ditingangkeun ka sia ku aing tanyakeun sabeula deui ngamana gitu sabeula deui ka Pancong tak itu kulan tega lara tega pati parancos tegaun nun mangga diaturanan linggih ka jago samar paman iya katang-katang hiburan ya tuh iya eta sih aduh nyah teuing kumaha ieu teh da teu tega neungeulna ge nya atuh ieu mah eta kahibur nonton we ieu meureun bapana ieu henteu abdi mah tatangga dekat nya upami abdi teu hir teu lahir abdi mah dongkap ka desa terek nagih naon abdi teh dagang suuk dagang kacang teh eta teh nganyuk teh budak eta teh dan mayar ka abdi saha ngaran maneh teh budak buncir oi lain bogoh ka putri nya heuh tega lara tega pati siap teu mawa pakarang teu jadi dina awak maneh teu mawa pakarang mawa 2 naon nu gelo nya cek aing oge podaran teh si goblok Tita tadi di podaran sia mah oke ngalunyak gini nah hatena bakal aing tinggal nu gelo sia teh teh heuh cikan sok atuh panitia hidup ha eta nuduan sana irit ka sisi lapang Mang anu duan Mang Dawala abdi mangga di sisi lapang we wah moal teu pada maledogan nu lalajo aing nya ditu caket papangungan abdi mah nya caket tena teu naon tapi salik sumuhun sae mangga bari nyaketan papangungan euy aya tukangan putri tadi euy deuh make kabaya
nya ini anu ngagupayana mah nu genutna pengen nu genut mah kerja mana mekar siap budak kunci Sok. mekar mang sae pulang da kahayang maneh sir pileuleuyana jeung aingnya bisi teu panggih deui Ya Mang Dawala nuhun kana kasayan Mang Dawala. Mudah-mudahan eta kasayan teh cing jadi ibadah Mang Dawala. Ulah cara si cepot hatena goreng wae ka urang. modar ya goblok da kumaha oge kuring teh da geus kapiheulaannya ngan ulah nyalahkeun ka akang di mana aya naon-naonnya bapa maneh Moal sing percaya. heeh nganga ulah tarik-taringan ngeuna nya toelan nya ya karunya kahayangna gede ya permios bos ya ayo Mang Cepot doakeun Mang Cepot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diheulakeun ti ayeuna aing mah. Da geus nyawa saya teh bakal modar. Heeh. Mun kitu Mang Cepot ka urang. Punten jaga punten ieu pamodarankeun. Keuna amplop apa neuri. Sebel ingat lah. Wilujeng modar euy. Modar sia. Anuju sia lah. Mau di ruang ku aing paehna ge diparabkeun sia ka mau. Geuleuh ingat dah. Alah. Hampura cir. Dabonganna kahayang si laing. Da eta tanu di kopea ada nu kitu di daftarkeun atuh aing pada maledogan eta tadi. Oh, kudu lalajo. Pajarkeun teh eueuh ka karunya. Nakeun. Pengumuman ka sadayana. Eta si bunsir teh eta teh pun adi teh. Pun adi. Adi sim kuring pituin. Anu bongso. Cir. Aduh, cir. Mengenang urangnya Mang Cepot. Heuy. Omat siap mana ke aing. Ah, cir. Nuhun hampura cir tina sageropa kasalahan aing. Saya teh nu baledogan euy. Cir teh sangka teh sini. Ayo malah dok aing ka saha euy. Teu sangka cir maneh teh meunang kitu. Alah. Goblok. Hampura aing cir. Halo. Kumaha ya Parsia? Ieu teh pun adi budak buncir teh kulan. Ayeuna mah ngaku sia. Iwa, dia mah munafik. Ya, pahlawan kaburangan. Tadi mah geus innalillahi. Loh, pahlawan mana ieu bangkong. Ngeus atuh ngeus tong digoreng wae engce. Sir. Kak, Eta pamajikan si laing itu putri teh geus jadi pamajikan si laing. ai kitu. Aya buta deuleu nyorobot ka papangungan buru-buru tulung sia. Nyaan. Heeh. Aling. Ngimpi. Ajaib ka. Lain. Tapi ka bengong gitu si Aga. Mata si beuteun. Nah, merong. Cerita Jep. Aneh. Aku pengajianana. Aneh. Era aku kasih omongan aing. Naon?
bahasa aya begal teh gini naon heupan areueuh barang datang urang teh kumanehna diamuk beureun aing era demi Allah era geus bujir kapagi hati aing aduh eta jeung dibekok heeh lain itu tulungan buru-buru bantuan si Ucir tulungan mah iya beres menang awewe aing euy wah anjing teh kari gegedoh dah ingat ya bangsa rabu akang dagoan aing batur di pangku ari aing henteu nya ge rupa kieu awak aing mah seksi kabina-bina teu percaya sia teh ka aing tah kabina-bina teh sakajenane abdi bage panglaparan rapalankeun ya bulan nya kenge jodoh kalian ya tapi kageus eueuh ka era si ieu nya hayangna tarik teuing teh dumeh eta meureun geus meunang saemara ieu teh ngeunakeun si buncit teh pun adi ulan nya ayeuna mah ka urang kitu tadi ngarasan dieu cing anu ngeunah kumaha carana naon nya teh jeung mencet susu deui batur marah ampun batur mah sidang ieu mah nyawa susu coba batur sidang ieu mah nyawa susu aya eta anggota DPR batur sidang ieu nyawa video porno samude ieu meureun si akad batur sidang teh nyawa eta dicocok dari hidupna lain mehine mun ngajeri pira dicocok aing keur ngalamun euy duh da teu kadenge nu sidang teh euy ieu nu kabayangkeun teh susu neng init buru-buru init neng omat ulah bebeja geus beunang omat ulah bebeja ka si ibu Berlin aing era nenengan gatot kaca digugubuk aing nenengan cai nyuk curug leuwih nenengan seuneu mamawa obor siapa yang ngajug-jug kidul kaler keneh kan hapunten kan nah atuh agan leuheung mana Bot, kan sa nu bangsat hayam teh. kan Nu bangsat sendal teh sa. itu tetangga abdi Ai nu sok ngajualan awewe teh sa. kan Nu sok ngajualan awewe teh sa. tetangga abdi deui Bot, kan dik ngebekok deui kai. muai ya
Ngeunah nyawa susu teh. Ngeunah kan. Edan sia. Kapangi aing aduh era kan tong di beja-beja Kelanan mang. ampun kan mari disik-sik di jamal sia dicacak di walang-walang abdi nyangakeun kan Nuhun kana perjuangan maneh, Mun. dan Nuhun kana perjuangan maneh. kan Ye, begal teh ku agan diamuk paparisieun ku maneh. ku agan lain ku abdi Muni paingan atuh Gusti. Naon? Panita lamun datang ke urang tengeulan kurang. Nah, Bapak aing da teh moal. Urang abuskeun ka sumur. Ayo urang siksa euy. Kabina-bina teuing ka aing nyilokeun. Nuhun agan. Kumaha susu? Minggu sih goblok ah. Untung dialingan wae atuh aing era. Rupina ti rombongan Giri Harja tilu lalampahan budak buncir urang dugikeun cekapkeun duit ka dieu hapunten tina sagoro pihak kalepatan. Salamet nu nongton, salamet nu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Muga paranjang yuswa arageung milik sadayana. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Ieu lalampahan urang cekapkeun duit ka dieu kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sinetak.